Assalamualaikum teteh. Ada iya nujung ngantosan naon teh ya menilami ki. Nujungan pengantin, istrina tacan keluar. Oh tacan keluar. Pakaning bade dirapalannya. Penghuluna terus datangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin bi barakati al-Fatihah. Nah ini sahabat nih pengantinnya baru selesai di cover. Sampai ditunggu sama penghulunya sahabat nih. Akadna ngantosan laminya sabara lami tadi ngantosan pas bade ijab kubur laminya ngantosan pengantin. Ayo saja. Nah ini sahabat pagar-pagar ayu mojang-mojang kampung naon ya teh, kampung naon teh, kampung naon? Hah? Kampung Selaeri. Oh kampung Pagelaran. Sarang teteh saha ieu? Sarang sah? Oh ini sarang teteh pia. Nah ini sarang teteh saha? Tos narika ada aja teh. Oh ada aja nanti mojang-mojang kampung Pagelaran teh nya dia sarang teteh saha? Ima. Hah? Ima. Ima. Iya sarang teteh saha? Pia. Sarang teteh pia. Iya sarang teteh saha? Mailani. Ah, iya sareng teteh saha? Teteh saha ieu namanya? Mailani. Sahana ieu teh teteh teh. Wargi nanti istri atau napi ti pamaget? Oh ti istri. Doa anak kalau kedua mempelai teh. Semoga jadi keluarga yang bahagia. Amin. Terus naon deui teh doana? Atau sekapoe sakitu teh nya. Atur nuhun waktosna nya. Yo, assalamualaikum teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam juga sahabat. Kali ini berkat dua putra meliput suasana pernikahan yang ada di Kampung Pagelaran, Kecamatan Cibugal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia sahabat. Sampai ditunggu sama penghulunya sahabat nih. Nah ini sahabat nih pengantinnya baru keluar telat mau di baru selesai di Beda ya namanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wah, saksi siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dika Dwi Putra. Nikahkeun kaula. Ka anjeun. Ka anak tegas kaula. Namina. Julia. Kalian nganggo mas kawin. Emas 40 gram. Dibayar
Loncat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dika Dwi Putra. Ya Dika Dwi Putra. Nikahkeun kaula. Nikahkeun kaula. Ka anjeun. Ka anjeun. Ka anak teges Ka kaula. anak teges kaula. Namina Anu Yulia. Yulia. Kalian nganggo Kalian nganggo mas mas kawin. kawin. Umat. Mas Sapudan. Dibayar. Loncat. Alhamdulillahirobbilalamin. Sahabat, 2 kali ijab kabul sahabat. Yang kedua kalinya sahabat pengantinnya lancar ya sahabat nih, sampai meneteskan air mata sahabat nih. Barakallahu lahuma fi akhirihima Allahumma alif bainahuma baina Musa wa Safura wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammad al-banati wal aulad hatta yara asbata wal ahfad wa wasi alaihima min al-rizqil halali wa yarzuqhum al-fatihah. Alhamdulillah, Alika, mugi naon biar dipasihkeun di AA kaneng dijantenkeun kasayan keberkahan pangian dina rumah tangga. AA dikasih putra. Kadinya tuh tetep. Kalau ge abdi anu kasep abdi nanti karena ieu mas kawin mugi ieu sinjanten kasayan kabarokahan oge pangiat dina rumah tangga urang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain bi dzika wa karamika wa fadlika. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Aghna bi fadlika amman siwaka. Allahumma barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Allahumma aslihna wa aslih ahlina wa dararina wa jami'al muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. Saya mau nanya sama pengantinnya sahabat nih. Assalamualaikum Teteh. Aa. Kumaha Darama? Kumaha lancar tadi lancar? Sabaraha kali ya ijab kabul? Sekali gagal. Sekali gagal berarti 2 kali ijab kabul hanya. Bade Tumarosa di mana? Asik. Oh di Tasik. Tasikna mana? Asiknya Singapura. Oh Singapura. Tabu sabarati ditu. Kemarin sih nginep di. Oh berarti nginep di dia. Teh tadinya pas pada acara akadna ngantosan laminya. Sabaraha lami tadi ngantosana? Pas pada ijab kabulna laminya ngantosan pengantin. Aya sajam? Sajam. Oh dangdos kene tadi teh teh. Kantu naonna tadi teh? Oh nuju di henna. Oh ayeuna mah tos janten sah gitu teh nya. Mudah-mudahan acarana berlancar nyampe ka selesai teh nya. Oge janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah teh. Hatur nuhun teh waktosna nya. Hilap deui teh. Namina sareng teteh saya. Yulia. Ya sareng asa. Oke deh. Hatur nuhun anya. Repeh rapi nusa lembur kacai jadi salawi kadarat jadi salagan kahiji ngajadi dulur sadaya kalungna Gusti hubungi sanada ka Maha Suci. Nada agung cukup lumur dan jembara pangaksami ditampi amin ya
Rabbal alamin mugi Gusti nantayuna Marhaban marhaban
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika anak sih jantan rumah tangga harus sakinah mawaddah oge warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin kira jaga ibu-ibu mah Ciloron wae kana acan sasalaman lir ampun teuing Teu kenging Bu. awatos teuing Awatos teuing. awatos teuing teu kenging teu tiasaeun Suasana udah acara sawer pengantinnya sahabat-sahabat. Masya Allah rame banget sahabat tuh. Ada yang dapat, ada yang nggak dapat sahabat. Ya namanya juga saweran sahabat. Ada yang dapat, ada yang enggak, itu hal yang udah biasa. Nah ini sekarang acara injak telur sahabat. Tosah urang pajo parentah agami yung panangka Islaman disaksikan urang kaparantosa hirup kubus sa ulungan resmi hancurkan sugama Naturkan kebiayaan terus tuponan janji patokan tenaga mahnya kayak pengabanding ini lahir duka batin kadang ucapkan sahadat